Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Pamugira sadayana saterasna aya dina kasehatan sehat walafiat. Tepangkeun pasta Ibu Ika Soleha SPD. Biasa disauran Ibu Ika. Dina semester kedua ayeuna, Ibu salaku guru bahasa Sunda Enggal atau baru di SMP Negeri Hiji Cikampek. Ibu ngaulang atau ngajar bahasa Sunda di kelas 8 sareng di kelas 8. Nah, barudak dina semester kedua ayeuna urang masih diajar kalayan daring atau online di bumi sewang-sewangan atau di bumi masing-masing. Kumargi pandemi COVID-19 ieu masih keneh teu acan rengse di muka bumi ieu. Atuh hayu urang doakeun mudah-mudahan pandemi COVID-19 ieu teh tiasa enggal leungit di muka bumi urang, anu saterasna urang tiasa patepung papendak diajar secara langsung di sakola urang anu kacinta nyaeta di SMP Negeri Hiji Cikampek. Barudak diajar bahasa Sunda sareng Ibu, barudak hayu urang sami-sami diajar sasarengan ku cara ngabiasakeun nyarita bahasa Sunda dina kahirupan sadidinten atau dina kahirupan sapopoe. Sabab bahasa Sunda teh bahasa urang sarerea anu kudu ku urang dijaga, dimumule, dipake. Sabab paming teu ku urang kusaha deui bahasa Sunda bakal dimumule sarta dipake. Ulah era nyarita ke bahasa Sundanya, hayu urang sami-sami diajar nyarita atau nyarios bahasa Sunda kalayan bahasa Sunda anu sae. Tah sakitu wae ti Ibu, hapunten bilih aya kalepatan, semangat kanggo diajarna. Hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi